suatu negara, suatu daerah itu bisa sukses karena dia mengenal budayanya. Arab jadi orang Arab, lain orang Sunda jadi orang Arab, Cina jadi orang Cina, budaya Cina lo dipakai. Jepang punya karakter Jepang, cokwe kuy santingari. Ya. Jadi parameter negara maju itu atau daerah maju itu yang bisa mendunia suatu daerah yang bisa mengenal budayanya. Kepada teman-teman sekretaris daerah, mohon berhentikan dulu kegiatannya. Kita hormati yang kabupaten kota yang akan lebih dulu. Saya mohon hentikan dulu. Dahulukan dulu yang dari kabupaten kota. Tadi ini adalah rangkaian cerita. Ini bukan pawai, ini karnaval. Karnaval itu ada rangkaian ceritanya. Setelah cerita tentang Caruban, Pajajaran, terus masuk Subang Larang, terus kabupaten kota itu menceritakan sejarah Jawa Barat. Bukan setda motong di tengah kemudian bikin pawai. Mohon dimengerti teman-teman setda, ini cerita rangkaian sejarah Jawa Barat yang diceritakan dalam bentuk karnaval budaya. Mohon ngerti seni. Silakan stop dulu yang setda, lebih dulu yang kabupaten kota dulu. Terima kasih. Hebat tuh bener. Naon deh karnaval HUT ya hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat. Jadi aya nama di urang pawai. Oh di urang di Cianjur. Cianjur gitu. Jadi terkonsentrasinya di provinsi. Pusatkeun di ditu nya. Ku Bapak aing dipusatkeun di provinsi ieu pawaina. Tapi perwakilan kepala dinas kan dari itu gitu. Asa jarang ya dulu tuh asa nggak ada festival gitu, jadi masing-masing we jarang dulu nu bisa di iyalah gitunya. Emang dulu diangkat gitu. Dulu Pak Ridwan Kamil pernah ikutan hari jadi gubernurnya datang ngeliling ke tiap kabupaten kota merenanya ya, karena ibu Bapak aing mah meureun Pak Dedi mah ketika hari jadi emang tidak ada karnaval. Misalkan hari jadi Cianjur cuman nganjang warga atau naon gitu. Nah untuk karnavalnya dipusatkeun di Jawa Barat, di tengah-tengahnya di kota Bandungnya. Sareng iya meureun naon teh aya sempat bukan insiden ya naon teh beurang diatur tadi. Oh nya tadi teh ningali nya nuju di panggung karnaval. Biasanya karnaval mengarah langkung gitu nya. Tiap kabupaten kota. Katinggalna teh raoseun meureunan Pak Dedi teh naik ka panggung. Ya intina mah anu nyerobot tina karnaval eta. Bari jeung peserta karnaval di gitu. Eta punten gitu nya ASN lah, ASN provinsi gitu. Jadi iya teh karnaval teh lain dengan saukur alit-alitan hungkul aya filosofina gitu nyaritakeun Jawa Barat lah gitu dari dimulai kabupaten kota mana sampaikan ke mana sedetail gitu. Sedetail itu gitu. Ya emang sih asa kariknya aya nu kitu gitu. Selama iya kan punten ieu mah mun di Cianjur emang di Cianjur ge sebetulnya mah tertata gitu nya ai barisan paling depan malah terus pasti gitu nya mangku jabatan gitu. Cuman kadia-kadiana nih kapangkerna kadang pas susul-susul gini kan. Jadi ribuh gitu terapih gitu. Jadi meureun tujuan diadakannya karnaval tuh pada Dima lain embung sekedar alit-alitan teu pararuguh. Tapi ada makna, ada filosofi tiap kabupaten kota itu gabung di Jawa Barat. Rangkaianna teh aya rangkaiananya. Mana wae anu matak ngayekeun Jawa Barat teh. Sejarah lah gitu dimunculkan lewat karnaval. Jadi ternyata mun deket mah yang deket mah. Yang ningali mun deket ningali.
Ya kan kamari ge di urang lah gitunya di Kabupaten Cianjur masyarakatnya emang naon atunya nungguan lah gitunya. Nungguan ya tapi awe si gitu di orang si Aris we ngaWA. Awe itu si Abah. Yang mudah-mudahan si Abah ya aduh sakitnya sakit sing enggal damang. Mudah-mudahan enggal damang Abah kurang ngonten deui. Bah duh sabaraha dinten ya terus tilu dintenan ya ayeuna 2 dinten ya. Ya eta wih deui karena ieu nya karena karnaval gitu teu kapikiran gitu sampaikeun ka sedetail eta rangkaian karnaval nu biasana di urang carut marut lah gitunya silih susul lah kumaha gitu ya. Sampai ka ieu teh nyaritakeun filosofi cenah. Di sisi lain masyarakat butuh hiburan. Masyarakat butuh hiburan. Tapi si karnaval eta jarang anu ngayikeun makna. Ngangkat budaya jarang kan ya. Jarang ngangkat budaya. Kalau mana ayeuna geuning. Sebetulnya mah enggak jadi soalnya model ayeuna kostum lelaki pakai kostum awewe gitu. Terlalu inilah gitu. Lebih baik orang memang tidak ada salahnya, tapi alangkah bagusnya meureun urang teh nunjukeun sisi historis urang. Dari mana orang berasal gitu kan. Yang hitung-hitung ngamumule sejarah urang Sunda gitu. Kaget tadi nu video eta. Pak Dedi sampai berpikir kadinya iya teh geus disetting si A si B na di mana posisinya. Artinya kan eta nu ngayikeun Jawa Barat teh gitu. Maka dijadikan provinsi teh. Ya sampai ke sedetail itu gitu. Perhatikan eta rangkaian karnaval kudu sesuai dengan alur cerita lah gitu nya. Alur cerita di Jawa Barat gitu tentang budaya. Bahkan kan hari karnaval anu sok biasa ku urang ditingali mah nya mungkin aya anu hayang pareu-pareu. Aya anu silih nyorobot kan biasanya gitu kan. Ya anu tadi cek ya tidak ada salahna gitu nya model tadilah nampilkan bahwa lelaki pakai kostum awewe terus mungkin sebaliknya gitu. Eta kan bisa jadi masuk karena unsur komedina gitu nya. Ya emang hiburan tujuan gitu. Cuman di satu sisi merenanya Bapak aing mengangkat budaya gitu supaya orang teh ulah sampaikan kapo karena budaya sorangan gitu. Ulah sampaikan ke atraksi doang gitu. Kan meureun namun dibahas malahnya model orang daerah Cisokan yang apal teh kan di sana tuh pernah ada perang. Perang teh keur cara ting yang jembatan mah masih jembatan konvensional banyak. Ternyata aya perang di dinya teh jeung Belanda. Sejarah nantinya. Bisa kan misalkan diangkat diceritakeun. Perang di perbatasan yang Belanda. Jadi diangkat nanti masyarakat Sunda ikut berjuang memperjuangkan kemerdekaan. Ayeuna misalkan di Cirebon, di Bandung jelas, Bandung Lautan Api kan. Cianjur, Sukabumi, itu semua gak ada. Iya. Hampir setiap daerahnya. Bagus namanya gitu selain diangkat budaya, kebetulan kita lagi kemerdekaan merenya. Bisa kan diangkat juga gitu, diselipkan. Ya pada di mana ninggalina lebih ke budaya. Nah emang nggak jadi soal sih, bagus justru. Karena beliau mah berpikir sampai ini rangkaiannya harus ini. Ya artinya kan melestarikan oke lah sebagai nyameureun di kota-kota di kabupaten gitu nya pegiat seni gitu kan. Pegiat budaya jadi makin hidup gitu. Tuh orang teh ngerasa kehargaan ya nama gitu diangkat deui gitu pemimpin orang. Ulah sampaikan ke redup lah gitu. Firma beliau mau capek di kurilingan KB. Jadi merasa kabupaten itu punya gubernur yang hadir. Banyaklah terobosan-terobosan ayeuna erek atasi kemacetan gitu. Ya ngan orang kudu sabar nu jadi rakyat nah ya.
kudu sabar jeung meureun kajinya gubernur Pak Dedi. Terus meureunnya anu jadi bupatina setidaknya kudu sinkron. Ulah ieu mah Pak aing-aing. Aing-aing da aing mau nurut gitu. Anjir Pak Dedi nepikeun ka ayeuna ge manehna teu wani kawin. Ya, karena yang fokus jadi gubernur. Lain embung pasti hayang, cuman kan kumaneh nanya setiap dina nganjang ka warga geuningan nya nyapa warga di setiap daerah. Ya, urang aya sorangan teh bebas nentukeun arah kebijakan terus naon gitu kan, nyusun program. Intervensi ya. Sebetulnya mah meureun dan TKB awek gitu nya gitu, cuman meureun Pak Dedi berdasarkan pengalaman lah gitu nya. Jadi geus aya nama orang mau ribut-ribut. Fokus lah urang gitu. Karena meureun da beban kan. Beban di pundak menjadi pemimpin mah gitu. Cuman kan anjeunna mah sampaikeun ka ikhlas ridho lillahi taala. Iya tuh manehna mah. Kain dengan saukur neangan ya terlepas gitu. Dari masyarakat yang tidak suka anu nyebutkeun ableh teh lah naon anu nyebutkeun gubernur konten ulah nepikeun kana fisik lah gitu. Eta SDM emang ngerasa sempurna gitu maneh anu ngomong-ngomong emang maneh bisa gitu ayeuna. Jika Pak Dedi anu berawal dari orang yang emang tidak punya apa-apa bisa naik jadi pengusaha, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi bupati sampai ke gubernur. Panjang prosesna oge atuh. Lain saukur ayeuna muncul tiba-tiba jadi gubernur gitu. Lain tiba-tiba gitu. Ya ayeuna mah kan udah pada melek lah gitu. Siapa yang cocok, siapa yang pantas gitu nya untuk memimpin suatu daerah gitu. Pokoknya ieu mah wih deui gitu aja karena karnaval tadinya ETT meureunnya Bapak aing teh yang jadi ikonik di Jabar lah gitunya. Aya karnaval eta. Jadi menurut ama lain masalah manehna hayang da mainan mah cukup atau kan konten oge. Tapi ingin mengedukasi masyarakat. Da itu eueuh sok eueuh apa? Urang teh orang Cianjur. Provinsi Jawa Barat. Cukup we. Alur cerita mah kan orang teh apa? Pada di mau geus hatam. Bang mau bahwa Bogor teh kieu, Cianjur teh kieu, Sukabumi teh kieu, Bandung kieu, Purwakarta kieu. Coba. Jadi aya dina kantongna lah daerah-daerah teh geus hatam gitu. Urang meureun sebagai masyarakat kacida nepi ka teresep mah gitu. Minimal tolonglah aya hal-hal nu ieu mah tong dibully lah gitu. Indah urang mah lin bazarnya ieu teh ada sosok pemimpin yang memperhatikan sampai ke budaya oge diperhatikan. Da menurut amanya suatu negara, suatu daerah itu bisa sukses karena dia mengenal budayanya. Arab jadi orang Arab. Lain orang Sunda jadi orang Arab. Cina jadi orang Cina. Budaya Cina lo dipakai. Jepang punya karakter Jepang. Cok we ku isan tinggali. Jadi parameter negara maju itu atau daerah maju itu yang bisa mendunia suatu daerah yang bisa mengenal budayanya. Nah ayeuna urang Sunda banyak rek teu mengenal budaya urang gitu. Kalau kok mau isu agama anu teh lah itu teh lah nyawa lah gitu. Karena mah udah Gen Z menguasai, Gen Z juga sifatnya barudak anu bertanya-tanya, ingin tahu sejarah, itu jadi kesempatan. Orang dimunculkan dimulai. Ya ina iya oke gitunya punya jabatan gitunya mudah bapak aing lah. Daerah gitu munculkan budaya. Kemudian orang gitu nu sapopoe yeuh di kalangan bawah kan lebih kental karena budaya sebetulnya mah. Sok munculkan, sok memulai gitu kan. Model lainnya ya pawe di Cianjur. Nu jadi ikonik pawe di Cianjur teh naon? Kuda kosong. Tarik ka ditu teh kuda kosong. Iya gitu. Emang gitu kan masyarakat Cianjur teh kecewa karena biasanya setelah 17 Agustus karnaval. Cuman nya meureunnan aya
aya naon kebijakan lain gitunya di Bapak Aing meureun udah we meureun fokus lah di ditulah urang munculkeun tah budaya-budaya di setiap daerah gitu. Bukan berarti gak boleh. Karena daerah urang geuning rencana mah cenanya kamari informasi mah di bulan non Oktobernya. Nya. Kayak gitu gitu. Yang meureun aya nama urang kembali di tadi orang harus membantu ngamumule. Kan urang ge nya lain orang punya channel baraya lain orang segala apa tapi kita mencoba menggali melestarikan lah gitu seetikna. Setidaknya yang kita tahu munculkan gitu. Nah yang tidak tahu digali gitu. Kita meureun sakitu meureun wangkongan wengi ayeuna ulah hilap di like, di komen, sareng di subscribe.